Geus poe Senen deui besti asa kot paciuh teu para ruguh poe Senen teh. Padahal manaon da poe Salasa Rebo Kamis Jumaah ge sarua keneh wae. Tapi naha lamun poe Senen meuni kot alabatan asa riweuh teu puguhna. Isuk anger salaki gawe budak sakola. Meureunan karena kamarina pulang libur jadi siga nu males besti. Rek nyeun bekal salaki rek nyeun bala-bala jago. Goreng lauk kembung, nyambel jeung oseng tahu toge. Heuh mekel teh ngarah teu kot meuli teuing we. Jeung leuwih hemat leuwih wareg we deui besti. Tunggeus anggeus nyeun bala-bala jagongna. Ayeuna rek ngosengkeun heula tahu toge. Leungeun awewe mah teu cicing bari masak teh bari ngerjakeun nu lain. Padahal leungeun ukur 2 tapi kapiga wewe kabeh. Eta kalebihanna ibu-ibu teh. Ajaib leungeunna teh dina waktu bersamaan bisa ngerjakeun kabeh pagawean. Tuh bari ngumah wadah ieu teh bari masak. Tuluy ngahuapan budak mere salaki sarapan. Tuluykeun deui ku indungna dahar da teu beak budak mah ditamahan deui we sanguna jeung deungeunana besti. Matak boro-boro rek diet hayang begal. Da unggal isuk-isuk ge meakeun alas urut budak. Jamaning ditamahan deui. Da kagok ari nuluykeun urut budak mah seubehan teu. Geus tamahan deui sing seubeus sakalian nya besti. Tah kitu papukeutna unggal isuk-isuk teh besti. Eta teh karek masak hungkul can sasapu can ngepel can yeuseuh.